planet Pluto mak. Gawe nahaun Ujang? Aing geus nyabak neangan ieu, neangan ilapat. Iya, didinya teh neangan duit atau neangan pagawean. Nyerahkeun pisan sing aya hasilna atuh. Cek aing geus si mama kitu sok pilih kasih pan si teteh tuh tita gawe mah lain aing atuh Lain mak. pilih kasih aya laki mah ganti bapak Ujang. Beda jeung awewe. Emang beda lalaki mah jeung awewe, awewe mah kitu lalaki mah kieu emang sarua atuh sarua mah hese mah Iya asup bantuan mah teh, imah unggal poe ngeuretan wae sampe kali-kali atuh ngeuretan daging sapi Jang. Kalancuk meunah maneh ih. Emang maneh? Astagfirullah. Maneh si mana? Ini ngomong maneh. Aing dicarekan ku si emak. Kunaon? Apal kunaon teh apa aing geus abatan anak tere beda jeung si teteh. Emang dari mana tere? Bandit. Itu bandit teteh kencit. Dia tabang kawara. Itu bandit teteh kencit gitu jadinya cocok. Mata kita teh mah kabur tuh bandit itu. Iya, boga budak sadua-dua parase aja parase bae. Mang sadar poteuy. Enggak, sebar gitu. Pengen meni biuk. Aja teh mana? Ini bau, mah eta bangus bau. Bohong ah mau Iya, bilang naon ieu. Ieu teh rek ngaboskeun gawe Jang di perusahaan. Sangat gawe. Teteh. Oh tah, jelema ieu mah kita gawe tah. Jang maneh deui sarua Jang, diabuskeun si teteh jeung maneh. Aing mah moal gawe mah. Ieu teh meni asa ieu pisan. Unggal poe motongan we sampe, ngeuretan sampe. Iraha atuh erek ngeuretan daging sapinya. Hirup teh kieu-kieu teuing. Boga anak gawengan ulin. Boga anak teh atuh sing jadi jalmanya. Nu jadi dokter, nu jadi pilot, nu jadi tentara. Beureun anu dikeuretan teh lain sampe duit dikeuretan teh. Cuma aya kitu nya. Aing hayang jajan ti isuk teh jajan-jajan, mun kaya duit lah. Jajan aing. Di tadi melahan sampe boga anak satilu-tilu pisan nu mantuan. Kamana anak teh? Nak. Naon Jang? Dan duit hayang jajan ti isuk teh jajan. Mana mintaan we duit? Lain bantuan mah ya ngeuretan sampe. Minta duit hayang jajan deui. Rek main naon? Beli cilokan gitu. Mana mah? Ampun lain bantuan indung tak keur posekan sampe. Ya, aya 1000 ya. Jangan 1000 aya nama modal 1000 mak. Sakitu ge dibere tah 1000. Hang kadi kan bung mah. Embung atuh, yang geus lah. Dapat. Jajan be. Lah, anjing 1000 perak aya nama modal 5000 di kota mah. Tapi meuli naon nya 1000? Meuli es mama 2000. Meuli roti 3000 komo. Nya geus lah meuli naon nya. Lah meuli permen we aing mah. Tas beres. Amang geus ka payung. Kamu ka mana, Neng? Nongkrong mah. Tapi pas beres kumbahanan. Tos, tinggal ikut majik. Kayak amang mah sangke uihna ngasilkeun nya. Ngahasilkan kumaha mah, padahal bade amang. Atuh ngasilkeun naon wae, Neng? Atuh ngorotan-ngorotan ka meget, Neng. Saharoyong mah angkat ah. Bade mah. Ngerakeun geulis-geulis eueuhan sana ih. Mau ge nya gendut, nya jebag. Gonta-ganti lalaki oge geus salosin. Ih. Jangan budak ya nu lalaki na ka mana nya si blok kok. Cepat tingali ka mana ya? Aing asal aing jenuh nu ulin ti tadi ini geus bararete jabat duit teu boga deui aing minta duit kasih emas sok dicarekan we aing mah beda jeung kasih teteh aing kalancuk mah bagur pisan si mah teh aya ka aing salabatan ka anak tere aing mah teu ngarti tak aing teh hayang balik genan aing mending kana ngajedog di dieu tariis tuh di dieu deket tangkal anjing mending berteduh dah handapeun tangkal mah ngeunah daripada ayeuna jeung si mah hayu we pasea deui aing teu ngalawan aing boga harga diri aing ngalawan aing teh dosa mending kana ngajedog di dieu aing malah pugu-pugu ngeunah cicing tiis ayeuna mah neangan mah aing nagena geus pohoeun meureun ka aing mah ti baheula ge kitu mah aing mah meureun ti miti aing lahir gena disapirakeun kana aing can gawe kana aing nganggur pan hese aing neangan gawe gena mah pun teuing
lieur aing kieu teuing mah ku si emak hujit reka kota aing teu boga pangarti sakola ge aing teu jejeg pan SMP ge aing teu anggeus pun teuing aing di dogo kieu lah di dieu sabodo teuing aing mah lapar yang lapangan beteung teh tidak aing lapar angger eleh aing yang madang mah angger aing minta duit ka si emak lah kok tinggi ngamuk ke kitu kieu aing hayang madang hayang jajan kemana mainnya di cerewet oh teka dulu tapi ti tadi geus anggeus kitu meresian sampona eta ngeuretan sampe aing wapoe we titakalkan sampe aing soal batan ieu bagong aing teu bisa ngalieu tapi teka dulu si emak keur ngising sugan aing minta duit Astagfirullahaladzim. mak Ujang habis di mana? planet Pluto mak Gawe nahaun Ujang? aing geus nyaba geus neangan ieu neangan ilapat Ya, di dinya teh neangan duit atau neangan pagawean. Nyerahkeun pisan sing aya hasilna atuh. Cek aing si mama kitu sok pilih kasih pan si teteh tuh tita gawe mah lain aing atuh mah Lain pilih kasih aya laki mah ganti bapak Ujang. Beda jeung awewe. emang beda laki mah jeung awewe mah kitu laki mah kieu emang sarua atuh sarua mah hese mah Ya asup bantuan mah teh imah unggal poe ngeuretan wae sampe kali-kali atuh ngeuretan daging sapi Jang. Usaha jika itu neangan pagawean. keretan tuh daging kuda tuh nu tatangga Maneh mah aya di pepetaan ku kolot teh sok nembalan tuh daging wae. kuda keretan tuh modal wae ti kamari meni rujit teu jeung hayam tuh hayamna keretan sekali badog sekali ku emak Maneh mah ka kolot teh modan teu bener. mama tante bener eta teh ilmu mah urang kan kamari geus di planet Pluto Sok ayeuna buru neangan pagawean. oh wah aing teu boga lah apal mata aing teh gawe sekolah ge nepikeun ka mana ayo mah ini tah kanangan gawe Nu ngana ikhtiar mah Jang ulah ningalikeun sekolah-sekolah nu penting pangabisa. Lain anak sekolah. teh boga pangabisa mana kumaha Diajar atuh. diajarkeun naon kumaha Mana mah kudu di pepetaan we kolot, ngelawan we ka kolot teh. ada kolotna kitu mama pilih kasih teh kok Lain pilih kasih Jang, mama capek gitu ya. urang ge capek Unggal poe hayu we ngeureut jeung sampe meni hasilna pisan boga anak satilu-tilu teu ari deung pisan aing mah baheula teh lamun apal eksam sara mah kumaha teh borojol teh langsung selodkeun deui aing kajenting teu bijil mah maneh geus karpet teh mah geus teu beunang digeugeureukeun mah lieur kalau kaogeuna mah dulu cek aing geus parangas bangun salabatan naon jadi kolot teh aing mah mun maleuleuy ka aing teh beki bager aing teh ampun ting rarujit aing hayang pepanggih si teteh aing cua tah ka si eta tah ka sebeleun babang deui aing ulin lagi aing mah kemana maneh Kalancuk menah maneh ih. emang maneh Astagfirullah. maneh si mana Ini ngomong maneh. aing dicarekan ku si emak Kunaon? apal kunaon teu apa aing geus alabatan anak tere beda ceuk teteh Emang dari mana kere? tuh cek aing kita sebeleun Syukurin lu. syukur teh error eta bukta juga Syukurin. beureuh juga kudanil tah Mama dede teh goreng patu teh amit-amit Kurang walageun. tuh cek aing lieur boga lanceuk teh Tuh gaya teteh mah tempo dede. Ih, gaya naon eta picalan ge sarweh tah alus nu aing mah model. soe ge alus Sarua kan ieu dipangulikeun goreng ku si tah emak ih. leung ieu mah disoe-soe ku sorangan eta mah asli Terus naon maksudna kalancuk? atuh naon pika sebeleun we teteh ka mana atuh tah teteh aing teh geus bager ka mana maneh ka mana maneh ka mana maneh ka mana maneh eta buuk jiga kudanil tah geuleuh di beureuman kitu jahat duit eta teteh erek mah pake kainkeun duit teh lain pake kana buuk mah kitu patut geuleuh aing mah tah kongkorong deui teh di mana tah Di mana? nu cek aing gina aing mah mana tadi kongkorongan jam ieu mah pamanggi di jalan tuh tidak deket WC aing menang mados eta mah pamera aing mah teh dibere tah dibere gulang di aing mah hanteu Hirup leuwih kena urang ti heula hirup kalam dunya. Ngabit kasopan. pan heueuh aing minta ka si emak lamun aing erek di bawah sasara mah kajenting aing dielolkeun deui diasupkeun deui kana bool Boga adit teh. naon aneh maneh ieu naon ieu euy buhuk apa kudanil cek aing geuna aing teh hayang boga lanceuk jiga kieu mah amit-amit hayang mah si emak teh tong ngabijeukeun lanceuk bekan kieu aing mah eta buhuk jiga kudanil
Jujur mana mah. Lanjut aing kita sebelen. Dari mana ke mana borok kokok? Pasti di itu orang mah. Masih tuh tadi nggak ada bantuan masih tuh. Bantuan kuat tuh nah jadi kau orang lain tugas orang iya. Ih, produk mana emang sarua jeung lancok. Bermantok ka imah tuh. Hah? Ih, produk tadi tuh lancok garelo kabegena dah. Aing mending kena babang. Aing hayang ngising. Kampung tapi lemburan itu ya. Biasanya sokoba barudak gini ya, nawaran gawe. Bukan menang diajak gawe karunya nyebut gawe belah dia lo Bandung nganggur sih. Bukan ayah coba tangan kurang. Mana nyebutna lembur ya tisen kieu tuh saurang-urang acan jalma ieu. Ka mananya nih sekolah capek nyebutkeun ceu kades mah cenah di dieu loba jalma cenah marangan gawe. Anjir, jauh kieu eta imah nenggang ka pilu babatur sugan we atuh daekeun digawe di aing ya. Ya lumayan orangnya ada boga dunungan ku aing sugan daekeun itu. Euy loba euy. Tawaran ku aing gawe. Aduh nyeri boong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeung naon, Mak? Biasa wae Sama. jeung ngadawang. Sering caliknya. Nang mangasok. Oh, rai emak. Gerak teu katingali abi di kampung tadi kota tingali we atuh penampilan abi. Katingali nama ti kota ieu mah ya. Nuhun, Mak. Kota. Menira reuwas mama ieu teh. Aya peryogi naon jang? Ma teu kenging ngeurewas atuh ka abi teh, da abi teh beureun ka dieu teh niat baik. Sugan we mah teh gaduh murang kali anu teu damel ku abi diangkeun kitu, aya padamelan seueur. Kitu mah. Ieu teh lembur naon mah di dieu teh? Ieu teh lembur Sukaharja, Ujang. Sukarja Panawangan. Mohon. Mohon. Abi teh kieu ti perusahaan teh nyebatna teh ti Panawangan di daerah Sukaharja cenah aya cenah nu gaduheun murang kali nu hoyongeun damel. Pan murang kali mah ge aya 3. Oh gaduh. Emang periogina usia sabaraha kitu umurna jang? Usia nama lah sekitar 30 ka handap aya mah. Aya ka si Ujang, budak emak. Da sareng wanita ge bisa. Oh, mohon pokoknya mah 2. Aya pan anu istri aya. Mohon. Pameget aya. Mohon mangga. Emang usiana sakituan jang? Gituan mohon. Tak kieu we mah ieu mah da abi moal panjang lebar geuningan. Untiasa mah pependak sareng murang kalina pan ku abi bade dicek. Dia kieu ayeuna kitu kumaha nya? Tiasa moal. Mun tuh kek dicowatos teh nya kumaha nya? Mohon kan meureun mah kita can terang perusahaan naon pada teliti jelas gitu. Emang perusahaan naon jang? Perusahaan nama ieu PT Alim Rugi mah. PT Alim Rugi. Naon maksudna jang? Elah mang teu nyahoeun ngomong ti kampung. Nya saha nu hayang rugi da perusahaan mambung rugi meureun. Tah kieu mah lamun bener-bener magaduh murang kalihnya nu rada lumayan alus geulis awewe lalaki meureun rada lumayan percaya ku perusahaan ku abi bade dibere DP. Tah ieu mah acisna ku abi pasiennya mah. Tah mah pasien ku abi acisna nya. Mohon. Di DP-an mah ai bener-bener magaduh murang kalih mah. Aduh, eta duit mun dibalereun kitu jang? Mau bita-bita? Nah teu terang gitu ya acis teh sok bisi dudukeun ku mah sebut ngamu bodoh tapi ku abi tadi pasien DP meureun istilahna nama murang kali bade damel teh meureun ka mah teh masian heula meureun jeung di dapur teh kumaha murang kali ge nya karunya ku abi teh pasien teh mohon kumaha mun bae di DP-an mah emak merana budak emaknya mohon sok ku abi diantos di dinya tongkeng lami budak budak mah kamarnya nu jadi acan ieu teh. Astagfirullahaladzim. Ayo makhluk naon.
Makhluk naon, dusun pisan. Neng pan abi teh nuju fokus meureun kana HP, ujug-ujug saya hareupeun. Pan abi teh reuwas meureun disugan teh makhluk. Punten, A. Naon? Apa juga rampok? Aya rampok kieu, keren kieu rampok. Teu ningali sugan. Mereka saha? Bade ngatosan si emak ieu nu gadulan ieu, bumi ieu. Tapi lami pisan teh can uwi geuningan. Serem abi mah. Nah, neng di mana? Abi nu gaduh bumi ieu putrana. Oh, putrana. Tadi teh si emak teh kapal di ditu milarian ting milarian sanya bana putra si emak cenah. Itu Aman nih seremnya. sama jurig meureun jurig jarian. Kana kang Aku ngecek. bingung. Itato badan kieu curiga jika nate amit-amit. Eta awel budak si emak geuning geulis Ya, ieu mah ku aing kudu beunang cenah digawe di perusahaan dudungan aing. Si mana kabagas ditukeun cenah tangan. Tapi geulis kenan mun bisa mah ku aing dipelet si ame beunang. Oh, nyebutkeun rampok cenah. Mutu kadeuleuh ieu setelan perlentek ieu keren. Ami teh mengurang kampung teh setelan kota sugannya. Tapi keun bae lah. Penting nama manehna digawe we di dunungan aing. Aing titah nageunaan mun digawe ku dunungan. Pasien neng aya. Mah tadi nirarian menilieur. Aya makhluk asing di bumi. Pada eta teh aya nang kalebet kendama neng. Sato. Lain eta mah di kerja di perusahaan alim rugi. Pokoknya sinamun budak mah yang damel ke di DP-an cenah neng. Ini jadi naon Ih di kantoran neng. Mah menilieur tadi neangan neng si Ujang ka mana? jika nate paling bokingan aling Moal. Eta tadi mun serius pisan ngobrol jeung mah. Dia juga suang panakan dia. Ya tuh. Ya. Ya, putra emak ya. Pas kapendak menilieur teh tadi mirarian. Sok taneng. terang mak tadi Ya putra emak. Mohon putra emak, ya neng dangukeun ieu teh. Sia ieu teh bade ngalebetkeun damel di perusahaan naon Kali merugi Anu mah. rugi cenah tah. Mohon baden. Lamun kersa bade di DP-an cenah neng. Tadi teh kieu mah papendak di desa sareng abinya. Oh. Abi teh nuju meh HP di dieu teh nya. Anjeunna teh dongkap ku abi teh suga teh makhluk geuningan. Budak nyaring kiwit bari nangis gitu. Nyamun ngobrol heula duaan di dieu teh. Aya teh kalupat ka ditu nyebut teh abi rampok. Amit-amit abi kudu jadi rampok nih mah. Abi teh milarian padamelan kanggo perusahaan abi di dunungan. Tah jang ieu teh putra emak pangageungna, nu kadua pameget. Katilu ge pameget bungsu tapi alit keneh, sakola keneh. Tak, Kumaha iya. neng tah neng? Badene. naon damana Perusahaan PT Alim rugi, di mana perusahaan teh mah aya nu rugi. mun abi teh naon Ah penting nama perusahaan PT apa pokoknya nama. Willy neng bade hayu nu ieu teh nu damel teh peryogina teh 8 urang. Upami neng bade mah ayeuna ku abi bade di DP-an tah kanggo jajan si emak ditinggalkeun di dieu. Ya, Hayu itu Punten kang berangkat. potong ya. Mohon. Mun tiasa mah di kantorna tuh sekretaris. Jadi kieu mah meureun abi mah da sekedar meureun marketing mencari untuk pekerjaannya. Beuneunan diakiu heula di ditu teh. Dicek Interview heula. lah. Tah eta mah pan pinternya ti kampung ge. Tah meureun si Neng meureun pinter, cerdas, meureun bagian personalia. Bagian HRD, bagian bagian kasir gitu. Eta tergantung bos gitu. Kumaha neng tah Kumaha, neng? Neng? Ya. menjantan sekretaris mah hoyong diatur rapi seksi geus vios Mohon eta teh. Tah kieu we Neng, lamun Neng hoyong sekretaris, ku abi pasien terangnya. Sangkan caket jeung dunungan. Kieu na teh kieu pasien ku abinya, tapi Neng penting nama niat hoyong damel teu ayeuna. mohon asal sing seksi damelna geus sae nu geulis kan yang Ya, DP mah kamakeun we heula. Tenang aya DP nama aya Neng nya ieu. Tama ieu. DP nama kanggo si Neng gitu, si Neng na hoyongeun mah damel. Oh, udah tuh. Jadi kayak heula mak, teu kenging ka hadapan Neng berencan jelas bade hoyongna gitu. kersa sih tapi angin masalahnya Nah, meseur emu tanik damel teh. mohon saya nyemut lah insyaallah Apa nih teh hoyong jadi sekretaris meureun. Ku abi teh dibantu. mohon nyemut lah sakit apa Mohon tangke ku abi pasien DP na tah. Tangke pasien meureun syarat-syaratna untuk ke depan ke bos gitunya. Ngobrolna gitu kieu lamun tiasa mama palaki hiji deui tah. Umur 30. Aya pan budak mah nu kadua. Mana? Si Ujang. Mana ayeuna? Mun kan suang pirarianna kumaha?
Mohon sok abi di atas sana, abi ngobrol aja yang si Neng atuh di dia. Nuhun. Apa sekedapnya? Mohon sok. Neng, bener iya mah perusahaan. Yang mah tinggal berangkat, nyanak salin we. Itu mah kontrakna geus aya ieu disiapkeun bedeng di ditu mah di bedeng. Nya, teh ku abi teh dikenakeun jeung bos teh tah neng teh kedah kerja kieu geus ku abi lah eta penting mah hayong kana sekretaris. Langsung neng di sekretarisnya. Masalah sekedapnya. Bisa neraca teh Biasa. hitung-hitungan. Biasa. Ya, entos satu gitu mah, ngasih teh salila-lila. Tah. Ya. Masuk mana itu si Ujang? Mantau orang bapak panggil jadi carikan baik. Panganan tuh Ujang tuh ayah kamu. Sama gitu kamu nak. Iya anu rek etaan gawe. Iya. Heeh. Untuk buat panganan kan. Tadi mah asa di itu tuh tapi tanya nama di mana? Ya buru panganan heula. Nah, itu sana. Siap kali itu. Si mana kenaon? Iya saya. Yuk, Dede. Baru mau duit nak. Saha neng? Nah, iya. Hei, Iya saya jelema iya. kamu. Si makan Si Ujang. Masa ih? Mau menilieu neangan mana Jang? naon yang urang mah. Saya tamu tak. Emang saya tamu ka saya tamu. Anu nawaran. Aya mah. Ah. Budak mah Oh, ya. iya. Ulah megat. Seberapa tahun? 35-an. Oh 35. Dicari gerak jang di dia. Mung iya naon iya. Iya teh rek ngaboskeun gawe Jang di perusahaan. Sana gawe. Anu rugi. Teteh. Oh ta jelema ieu mah teh gawe ta. Jang Tuh, mana mana deui gawe tuh? sarua Jang, diabuskeun cenah teh jeung maneh. Aing mah moal gawe mah. Yo, mak, puntennya Ujang, neng. Ai lalaki mah mawa awewe. Kudu bisa digawe, bau gede politiknya diajari gawe. Tah. Senal-senul gitu. Iya sama kalau ngomongan. Ieu teh anu anak buahna bapakna anu PT Alim Rugi. Hah? Mohon. PT Alim Rugi. Neangan pagawe Sok Jang. cari keula Teu yakin mah bebeungeutana mah juga bandit. Sok cari keula. Sok mana dia Sok ngobrol keula? heula. Ambo aing ngambung diuk aing bisa katepan duitna baru mah. Oh, sok hayang asis mah, beureun hayu cong damel. Gitu. Naon gawena? Perusahaan Alim Rugi, tenang we di ditu mah. Abi teh merjogi Ah, si eta teh si manehna bawa tah. Jeung awewe. Heula tah. Bade moal. Ambung aing ngambung gawe. Tah ieu DP-na Jang, di DP-an tah. Abi bade Baca aing si mama kitu nanangan aing minta gawe di Ieu kursi ame moal aing ane mah aya moal gawe. pagawean teuntang lantung teuing. Asa bodot teuing. Moal aing moal gawe. Komo nu kieu nu mawana aing juga bandit mah ieu mah. Embung aing bisa ditipu. Baha mah ieu doh. Ya aya mama. Mama badu percaya we ka jalma aing mah loba rampok nu mararapih kieu ye. Tapi aya dandanana mah hatena mah rampok. Tah si teteh bikeun tah. Malah kang ngahina nih mah. Tah bawa tah si Kamu teteh tah. kudu gawe kamu. Moal Ieu teh aing moal Cek gawe. mana teh? Mana teh? Gawe moal ieu Tah, si Dede. Moal Aya aing nawaran moal. sabener-bener di DP-an tah. Aing moal gawe mun duit nah hayang tah si teteh pake Teteh DP mah dijual sakali tah. Bawa ka ditu. Aing geus teu butuh kuno kitu mah lanceukna error nu kitu mah. Ieu kumaha kalau ngalieureun Ieu mah kolotnya. geus saiki sarana mah meureun si ieu mah moal ilu meureun nya. Mun damel ieu si Neng. Sok sok DP-na ka dieu kan. Kumaha neng tah? Neng we Damel heula. heula atuh jang hayang DP Yo, Mak, Mak, tempo, Mana mah meni hek pisan ka duit teh. Mak, tempo ya mak. Tuh, ieu pirang. Geus sarua mak, jiga ku Daniel. Moal, mana, ya, Mak? Om. Uy ngamoal gawe Om. Kieu bae ngareuna aing mah. Jong senal-senul kitu mah atuh. Ya atuh tas si teteh bawa Om Badog. Aing teu butuh boga lanceuk jiga kitu mah. Mak. Anak-anak Ieu mah kepasiannya. keterangan mah ka depannya sigana nama. Modal lieur eta ieu. Bener cing liuk ieu ka dieu. Aing moal gawe. Dari para Astagfirullahaladzim. Oh iya, astagfirullahaladzim. Mere tah. Ya, Jang. Bawa balik. Bawa kabur. Moal aing mah moal gawe La mah. ilaha illallah. Jadi kumaha mah atuh ieu teh hanggeun jadi Tuh para kamu ge kalah sakit. kalieur ieu teh Jang ieu. Ya kumaha atuh Jang, mau ge kalah kalieur bingung. Da budak mah teh teu darewasa pisan. Sugana tuh engke mah darewasa Jang, hoyong kerja. Mak, Mohon. kemudian budak mama biasa di bumi wae nya. Kumaha ekonomina kira-kira di dieu kitu mak. Pugu di dege Jang harese duit Jang, meni lieur. Ah, kieu sarana mah atuh mah ambeh bisa ieu deui ngemut deui meureun murang kalihnya mah. Meureun abdi mah bade langsung uih kitunya keweh umat taros murang kali apa si Neng apa si Ujang nu hayang damel
anu ayana meureun DP mah ku abi dicanak deui ngan nomor HP-na ku abi dikintunnya dipasikeun ka emaknya. Tapi kadenya jang ulah pundung ke ka dieu deui nya. Ih, moal Engke ada budak atuh, mah ku mah diomongan heula, kami daekeun. Mohon. Da abi ge tos terang kieu mah meureun langsung ngontek ka emaknya kana nomor HP-nya. Langsung wae meureun ku abi diantosan di anu DP-na ditransferkeun wae kana rekening mah gaduh nomor rekening. Aya. Mohon tos bios kitu ke ku abi ditepekeun. Ya aku sabab ayeuna meureun budakna masih kena ogoan, Masih kena bimbang eta teh. Nah, mohon gitu. Abi bade parimios, hatur nuhunnya mak. Hapunten bila Ya aya. kade atunya. Mohon. Ulah kapoknya jangnya. Ih, ieu nomor HP-na mak. Oh, Nuhun, surat tulanya mak. mohon sok. Nomor HP-na ieu mah ya. Mohon sok tulis. Kumaha di WA-keun nya mak, nomor abinya. Ayo mak, Mohon. 082287742222 Ciko nya HRD-nya. Tinggal kontak wae aku mak, upami kersaeuna murang kalih langsung ku abi langsung didaftarkeun kana ieu nya agensinya. Mohon. Nuhun. Nulat teh jangnya, ulah kapoknya. Moal mah da abi meureun ieu bade teras Mohon sok. mulang. Punten nya mak Nya hampura we nya Nuhun, bisi sabi-sabi. ieu. Nuhun. Mangga mak di kantin mak. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bandit. Itu bandit teteh kencit. Bang Kawara. Itu bandit teteh kencit gitu jadinya cocok. Mata kita tema kabur tuh jeung bandit itu. Iya, boga budak sadua-dua parase aja parase bae. Mang sadar poteuy. Enggak, sedang gitu. Pengen meni biuk. Aja teh ada. Bau, mah eta bangus bau. Yo, anak